Lapar deh kayak. Lapar naik. Aduh. Stay. Kemana ya kayak jenang kada rosong deh kak? Pan iya keur masak. Widih, gitu atuh. Laki udang sare teh masak. Iya tuh, mamah Tea. Mantap. Kan tinggal nyatu deh. Iya tuh, mamah Tea. Mantap. Kan salaki udang sare teh langsung bet. Tinggal Lihat masak non ya? Pan masak spesial kanggo ayah. Aroma nama ya siga daging sapi ya. Benar? Aduh. Lapar ya teh. Naon mah yo? Hayang bara kaing sia. Hayang boga penyakit kencing batu aing. Goblok. Atuh da kumaha? Beas geus eueuh, dangeuna eueuh, duit teu boga. Kapaksa we atuh masakan batu. Yang kitu sia teh konsepna Siti. Atuh mun kieu mah rungkad untuk dewek meureun. Ya kudu kumaha atuh. Geus untung aya batu bisa diasakan oge. Yang kitu sia teh Siti. Semua tak-takan lag-lag ku dewek. Kieu aja namanya. Batur kan loba anu menang ya bantuan. Pokoknya mah kumaha carana kan urang geus lila ya teu menang-menang. Kumaha carana urang kudu menang. Ayeuna mah. Maneh reos ayeuna ka RT. Kudu nyusul RT-nya. Ngomong pokona mah. Kumaha yang carana hayang menang pokona mah. Meuje-meuje lalaki nu init ka itu, lain pamajikan nu kudu ka itu. Ye, aing sultan. Bebas. Pokoknya mah eta yang nyaho maneh init ka RT. Ayeuna kumaha carana kudu menang urang. Nya, lamun henteu sia sare di luar deek nu nyan. Lapar deh lah. Lamun teu kana gede boboga anak geus tinggalkeun da ku aing. Ih. Gimana? Ngomong tetanggana Pak RT teh aya di sawah, eueuh. Juga itu Pak RT teh. Pak RT. Pak RT. Urang arek protes. Urang sebagai masyarakat, kunaon teu pernah menang bantuan. Kela. Bantuan naon ieu teh? Asa bantuan dah. Tong sok polos Pak RT. Aba omong kene salaki urang tarang ngiluan bakti. Da urang ge masyarakat leutik, hayang menang bantuan. Kela. Bantuan nu mana ieu teh? Udah. Geus lah Pak RT tong loba drama. Pak RT mah teu pernah ngarasakeun. Jadi warga anu teu pernah menang bantuan teh. Encan salaki lamun sok ulin ka gardu, sok dihina da tara menang bantuan. Nyeri Pak RT, nyeri. Siti. Da sainget aing mah bantuan teh can aya. Ngeun dina aya naoge ngaran maneh mah sok eueuh. Tara terdaftar. Tuhnya Pak RT mah sok ngeles. Ayeuna Pak RT rek mere bantuan moal ka abi. Heuh ayeuna bantuan naon ku aing rek dibikeun. Oh, jadi Pak RT moal mere bantuan ka abi. Pak RT dengekeun. Salaki abi teh unggal peuting teh, ayo we ngagunam. Bantuan. Capek Pak RT. Bejakeun ke salaki maneh Siti. Ubaran gitu. Langsung diantep.
bisa ngajangkit ke batur. Punya Pak RT mah kalau ka nuduh salaki Siti gering. Geus lah tong ka itu ka dieu. Lamun Pak RT moal mere bantuan mah ka Siti. Awas engke. Bebeja ka salaki Siti. Kering Siti. Mana deh kasih Siti gede. Heran deh kasih Siti deh. Tuh bisa diandal tuh. Terus nyebut tuh aing teh lapar. Aneh deh kagak belum pemajikan. Heureut pugu ge teu bisa. Coba lamun kula laki ka itu. Imang eutik-eutik ku pamajikan, eutik-eutik ku pamajikan. Ya mah wayahna ye sare di luar. Anak galengan. Hayang dipopok. Nah, pemajikan deh. Dia. Kumaha. Dia. Ma. Pak, teu meunang henteu. Da pugu ngaran urang mah. Eueuh asup kana daftar bantuan. Siti deh kah. Nah, kan coba, usaha. Pasti bisa. Mata kan gerak pakai ieu tah. Naon? Otak. Tukur, Siti. Yang otak. Gimana? Sia-sia, bukan orang jerot teh. Menang bantuan. Cie, temenang bantuan. Ada krisis teh ah? Tengah. Sudah tengah tuh. Bro. Untuk umpat udah ampuh deh. Deh nama Siti. Dengekeun Siti. Apa meureun kata tetangga? Aing teu menang bantuan ha. Asa beubet harga diri aing. Maka gardu hayo diolok-olok, dipiomong. Aing teu menang bantuan, si eta teu menang bantuan cenah. Asa rungkad aing digitu-gitu ku batur. Kudu kumaha atuh? Da ku Siti ge geus diperjuangkeun. Ayeuna mah sia balik deui ka si RT empun. Kumaha carana aing kudu beunang bantuan. Mun sia gagal, ditalak ku aing. Tapi pan init. Wanianan kai. Kumaha atuh? Daripada kudu ditalak ku salaki. Dengan kudu akal. Engko di RT Pudin oge hese ngaluarkeun bantuan. Pak RT, Naon deui Siti? Siti. Naon deui? geningan tadi si Belu menang bantuan. Siti ge hoyong menang bantuan. Oh. Siti hoyong bantuan. Kunaon sanes serius atuh. Tadi. Kan tadi Siti atau serius? Nya. Cengeng moal. Ini atuh. Jadi itu serius orang di sawah. Kadi balik tah. Jadi kumaha Pak RT bade masihan bantuan sembako, acis. Jadi kieu ya Teh Siti. Da ari ti belah tongo mah teu aya. Ngan ieu mah pengertian ti bapak. Ih, geningan Pak RT teh geningan bager. Mana atuh? Gampang masalah eta mah. Tapi syaratna. Naon syarat? Da aya nama mampang Pak RT. Make samping. Kumaha lamun opat kita kan apat rantuy. Apa gitu kan ya Pak RT? Henteu leuwih. Panginten langkung we leuwih sae. Ih, bade iraha atuh. Ayeuna atuh yuk. Hayu. Da ieu ningali tina kondisi mah aman jiga nya. Yuk ah, yuk. Ai si Siti ka mana?
Aneh, kita sok lila. Balik, susul. Paten ya mah. Aduh, nuhun ieu. Ieu bantuana sing manfaatnya. Pasti manfaat atuh. Hatur nuhun Pak RT. Atunya Pak RT mah bedaya pada meleun keneh ya di bumi. Di payun. Mangga Pak RT. Asik. Wajah di talak teh. Siti. Mana si Siti? Cidamu tadi di kebun RT gitu. Si Siti. Woi. Ada. Ai mana? Ditah minta bantuan, akan ngajedog di sau. Keh heula, ulah waka marah-marah. Nan ieu. Akhirna benang bantuan. Senarian si Pudin bagian. Ih, mamah teh ya. Hebat. Eta kunaon beurem eta? Eta kunaon beurem ieu, hah? Jadi kieu ya, berhubung temenan bantuan. Geus we digoyang eta Pudin teh ku mama. Lumayan. 4 goyangan 400 ya. Kumaha? Coba ulang. Digoyang, Pak. Goyang. No, 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 no. Bukan Siti.